Telepon. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Mau Mamang? Isukan uing ek mungahan, ek ngilu moal. Oh alah, naon munggahan atuh. Ya, urang kada ngobrol ya. Munggahan teu perlu, Mang. Teu perlu munggahan eueuh ti dituna munggahan mah. Ditraktir di bayaran, kamu duduk manis, isukan dijemput. Oke, gaskeun lah. Oke nya. Gitu. Lah, telepon. Kebeneran. Halo, Mang. Ya, kebeneran teleponnya di dinya nya. Iya, kebajaan. Isukan tepan mimitian puasanya. Lamun teh penting teh. Iya, taraweh gitu, taraweh mimiti nya. Jadi wayahna penting ayeuna mah jeung salila bulan puasa mah urang mah bisa ngopi penting teh maksudna maturan idinya gitu tah. Ya, wayahna biasana namun non pas tarawehan teh urang mah sok tuluy tadarus nepi ka non teh sahur gitu, geus sahur, ya sahur terus puasa deui gitu tah. Tak wayahna nya. Tapi lamun lohor mah duka tah jigana mah bisa. Lohor nya. Oke, siap. Nuhun, Mang. Tak kitu nya pamirsa, KHD puasa sing bener. Hatur nuhun. Jam 2 ke nih. Ya, dengerin. Gilu we. Jam 3. Setengah jam deh ya. Allahu Akbar. Ayo berjalan. Aduh, capek, panas dia. Aduh, ngeunana naonnya we ya kieu. Kopi, ngopi lah, ninyo kopi lah. Seger jeung ngopi lah. Kopi seger lah ya kieu. Alah. Akang, eta ngom naon? Kopi biasa kan? Nah, ngopi, kan keur puasa. Poho. Kita puasa. Kumaha tuh? Bener, kagak teu poe kahiji puasa geus ngopi ieu mah.